الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن سمرة riwayatkan ingsun saking Jabir kang putra lanang ki Samurah radhiyallahu anhu muga-muga nilar bendu sapa Allah anhu saking Jabir Gala oleh Jabiring lafaz utian Nabi dan tekani sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Rajulin kalawan wong lanang qatala kang ngabunuh ya rajul nafsahu ing awak rajul binasa bisa kalawan pirang-pirang ruruhit jamparing Kalam yusalli alaih maka ranana nyalati ya kanjeng Nabi alaihi ing atas rajul Riwayatkan tiki Jabir bin Samurah Aing ngaji kieu mah urang ieu silsilahna sanadna nyambung Kula menang ti guru kula menang ti guruna deui guruna menang ti guruna deui terus nyambung dugi ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tandana nyambung aya syahadah Bukhari boga syahadah Muslim boga syahadah geus nu datang ka kula mah aya ngaranna ti Kanjeng Nabi ka anu tadi kula aya cukup yang ka surga mah eta ge coba nun menang di majalah di koran di zahid fasaytanuhu wa sayakhuhu saytanun guruna setan nu mentek sing hade andak ngaji hadis teh ujung-ujung nama jang menang sumbangan yang proposal adana beberapa yang proposal turun aduh lawan menturun menyana geser bapak aja tu kaduluan ku bupati eta proposalna na heze jasa masyaallah teu meunang sambarangan Islamun orang ngaji hadis tete itu soal silsilahna majana dan riwayatkeun bae cak guru namun orang itu soal sanadna ngariwayatkeun ingsun beda orang ngaji Bukhari atau manggih di mana lantaran can pernah ngaji khusus hadis dan riwayatkeun bae tapi mun geus pernah ngaji hadis mah ngariwayatkeun ingsun eta mah sakadar istilah maca nu pernah ngaji jeung nu teu pernah ngaji geus sararieun nu pernah ngaji mah lantaran aya doktrin aya kakuduan hese ngaji Bukhari mun hayang khusus boga ijazah khosoh kudu 7 kali tamat boro-boro 7 kali kagarag sakali ge geus nundutan bae Serai deui tek ngaji Bukhari mah ku guru dijelaskeun mun urang kabeneran di dinya kacai teu ngadenge tulis lantaran kudu ngadenge ti dituna sami'tuhu sami'na gitu kan haddasana namun teu neuk di mana Agase ngaji hadis mah sing hade komo lurah mengesilok dibaca-baca aja hadis dage saya pernah mendengar atuh sabira lurah atuh pasir tambah jangan ngajalarkeun deui ujung-ujungna mah sanajan ngahadis Quran ge di KSPPTI nya mah
ujung-ujung nama kos Kiai Golkar kajian hadis kajian ngomong Quran ya ujung-ujung nama tuh fulus kene eta mah di lugar di liger doang nama Gola Zaur Jabir bin Samurah kungsi Kanjeng Rasul didatangkan hiji lalaki geus maot di gotong tuluy langsungkeun ka Kanjeng Nabi si lalaki eta teh qatala nafsu membunuh diri di maqam masyakis sakururuhit Jampari kumaha tah tinggal nyalateun bae apa Kanjeng Nabi nyalateun falam yusalli alaih Kanjeng Nabi mungeun nyalateun teu Kanjeng jelema nu boga hutang tulak nyalateun Kanjeng Nabi mah jelema nu bunuh diri mung kos di urang kiai teh pilih-pilih mun sugih diola urus lamun susah dak siapa diola eta Kiai Golkar kala itu Rawahu Muslimun ngariwayatkeun hadis Imam Muslim. Duh Masya Allah nu bunuh diri teh tiba heula datang ka kuari loba jasa. Ya Allah ya Rabbi. Lantaran geus teu mahi di otakna urusan teh leuwih gede batan kapasitas otak. Sehingga mudah tekuatin ku gede hutang teh gede kahayang penampungan setik ai pemasukan ngan saukur 1 juta sebulan ai cita-cita hayang meuli Fortuner ya otomatis mudah ai kayaan pas-pasan awakna jeung beungeutna ai kawin hayang kanu geulis hayang ka artis zawiji ini ada modal kudu ngukur tangtung aja kurang Karawang mah ngukur tangtung bae ai beungeut kos kieu mah beungeut perang wayahna kawin teh kudu nu gelis geus asal aya napasan bae geus ya Allah ya Rabbi tapi ya waris waktu Allah ya nu ngatur kadang-kadang nu kasep pamajikanna jore kadang-kadang nu gelis salakina jore dah ngarepkeun kitu urang teh ayeuna nu kasep kawin ka nu gelis mah tama pariuk mengekek batu tama pas tama ieu kebenaran beungeut jore urang ieu lalaki ai meunangkeun nu geulis jarang terjadi tapi ya Allah ya Rabbi bal manal ijmali utawi gilai kumana kang bangsa ijmal qadilun nafsahu tawang kang abono ngawake gedeli ko ini salah namun amri ngahalalkan ya qatil zalika yang mengkono qatlu bahwa maka utawi ya qatil kafirun niku kang kafir mendelema ngabunuh diri tekadna memang halal gitu telantaran geus teu kuat tautatnya kafir kuminang wa ilam yasahila zalika bahwa fasikun sanajan lamun tewa ilam yasahila lamun orami ngahalalkan ya qatil zalika yang mengkono qatlu bahwa kaudaya qatil fasikun niku kang fasik terjadi di mana ya di mana baik gede hutang teu kuat bunuh diri tapi tengah halal ke ngan teu kuat bepasek itu kene urusan dagang aduh ya hayang gede teu politik bae lah aing mah izin bunuh diri tapi tengah halal kan pasek mun halal kan kafir lantarannya hayang gegerahan cek bahasa Kanjeng Nabi mah hayang ngagerakeun paeh padahal urusan aing pan nu ngatur teu paeh mah dalamunnya hayang gegerahan bertindak bunuh diri mun asa halal kafir dari sama urusan kos gitu mah ieu mah frustasi diputuskeun ku kabogohna
insyaallah kasakadar diputuskeun ku kabogoh nginum baygon ceknya nama susu meureun baygon diinum modal termasuk perang kebenang bunuh diri mah tetep bae teu meunang kajian teuing lompat ka dieu lompat ka ditu ge tetep bae teu meunang ulah diniatan bunuh diri pokona mah berjuang ngalawan musuh-musuh Allah adapun bae geus eta mah urusan Allah adapun urang bunuh diri tetep bae teu meunang motif kumaha bae oge ieu nu dimasalahkeun ku ari bom bunuh diri eta teh teu meunang atuh nanahonan teh geus kitu teh sok we perjuangkeun sakemampuan urang tanpa bunuh diri. Qaddaraga Rasulul Karim teman-teman hingga sabah Rasulul Karim Rasul dang moya salat alaihi nyalati ingat sapati radan kenalan juga liguri garia gadualian qatil an misli fali saking umpama bagawan qatil memantakan yang Nabi menyalakan supaya ulah terjadi kedua ketiga dan selanjutnya. Oh, ku kanjing itu disalatan bungai-ngai bunuh diri besi disalatan ku kanjing Nabi tah di zaman kanjing kos kitu untuk menjaga. Jadi berarti gitu darul mafasid asubna sebab dina agama mangandua hiji jalbul masalih kadua darul mafasid. Sedangkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Tika hal itu tu pernah mondok mah kajian yang majang memondok bae lanang dengan sia teu marondok tiga hal itu teh nalika kos kitu maca gaing yang mondok atuh sia ka ditu ka pondok yang Haji Pendi wa sallallahu alaihi lan teman-teman nyalati alaihi ngatu sahabat radhiyallahu anhum ganilar benu sahabat sahun saking sahabat lialla yudfana bila sholatin berpun yantara dan pendem dan kubur ya katil kalanora dan sholati tapi kanjeng Rasul marentah ka sahabat majung sholatin teteh supaya ulah dikubur tanpa disolatin pasek bapasek ba sholatin bae lilul labji taiki lagi gurayan gang bang salabat bimasyaki sajamum miskosin tapi masyarakat ikut jamai laban miskosin wawalan wadaya miskos daigun lasun hariobun ruruhid gang ambagal hiribati kaya tumbak dalam yusali alaih ayaw kubatan lau karna ala nyiksa lau gaduh qatil wawalan lijari ilan kena nolak kadalian qatilan mitifali saking umpama pagawaian qatil bikul hadis Tawi gilai gubigi hadis ada masalatil hakim iku aranya lati hakim ala qatilin ngada sayang kang ngabulun nasai ngawati qatil ulah hakimah ulah nyalatin wali gurilan kadualian hakim kiai-kiai ulah ayu saliyah isnyan nyalati hakim alaihi ngada zakatil limarahun nasai kena barang kang usyalah kenwing mazabain mim nasai Anda Rasulullah yang satu anak kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum wajaba kanjeng Rasulullah aman nama falau sallallahu alaih kapan udah ingsun maikum maka olahnya latih ingsun ingat zakatil ustafadu maka dan amri faedah min hajal sesati itulah asrana garang satu nelian gitu kanjeng Rasulullah iku sallallahu alaihi nyalati agar ingat zakatil salian kanjeng Rasul dipersilakan bahasana ama anak mafalau sallallahu alaihi kuring mah moal nyalatin berarti maneh masilahkeun nyalatin kanu boga utang kanjeng Nabi madara nyalatin moal ulama anjeun mah ulas bae nyalatin mendak nu bagus mah kiai mah kuari ulah nyalatin tanya ulang ridit teh gautang tadi bank kabang gautang tang mun gautang ulah nyalat hampir baro gautang kabeh bari mah pemasukan salawat ke kiai Nabi Hurairah radhiyallahu anhu